Naon, Jang? Itu saya manuk. Ah, mau ngabohong deui. Mang Tompel, naik ka dieu, ka dieu. Udah mana? Tuh. Oh, cingana urang kaekan Mang Tompel. Tong borong nih manuk. Piit manuk kan manuk garuda ge ku Mang Tompel mah. Iya. Oh, iya kan naik ka luhur, rewel. Mana deh Jang, Allah. Itu. Mana? Tapi dah bohong. Waduh. Besok ke masjid nada orang itu. Asak. Orang geus nek naon di wae. Bisa nyanyi. Joget. Bisa joget gini nya. Bisa nyanyi pas kumaha coba ngali. Kumaha deh haledang. Harilang. Panas. Ayang atuh Mang Tompel hayang kitu. Harilang. Milan atuh nya jogetnya. Papagan kumaha? Mang Tompel nu nyanyi ya. Hareudang. Panas. Wah, buset. Ulang di banjur ku cai. Apa hareudang? Tapi aing kah nyebut hareudang abang budak. Dia sebut anu kelek aing da. Jadi bahas lagi ngahiji deui. Aing awas ya. Tompel. Naon di wae? Panggalakeun kandang manuk aya. Ngala, cokot meureun. Hayu. Di mana kandangna di mana? Tuh. Di mana? Luhur. Oh, ayo. Ya. Kandang manuk di mana? Itu. Mana? Itu. Buset. Ini mah sempak. Seri deui kandang manuk. Tak nambah oge. Tambah kandang manuk aya. Kandang manuk naon ini mah sempak dekil. Bang Tompel. Ada. Naon? Naon? Kopi. Bager tumben budak teh. Cek mama aya naon? Ayah. Aya naon bener. Gantung diri. Waduh bener. Mana? Itu diri tuh. Bener. Tuh ya. Ah bohong tuh. Ayo di mana? Ay budak kamu di situ. Cuma mana? Bukan tuh naon? Buset geus nipu deui wae. Nu kieu mah tukang boneka.